cicing 30 detikan moal disoraan moal di backsound moal make efek naon dengekeun aya suara naon di sekitar anjeun. Pasti aya suara cai ngeclak di kamar mandi atawa kadang-kadang anu di kos-kosan atawa di imah sok aya kadenge nu mandi tengah peuting. Beres acara ieu dengekeun naon sora di kamar mandi. Sok aya nu milu ka cai jang milu ka cai nyai. Dengekeun deui ku aki rek dijemplingkeun. Eta teh makhluk nu kaasup setan. Setan jang setan. Naon wae nu aya di kamar mandi eta teh setan awewe jeung setan lalaki. Mantak lamun abus ka kamar mandi ngadua, Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wal hobais. Nyuhunkeun ka Gusti Allah panangtayungan tina gangguan setan lalaki jeung setan awewe. Dengekeun sia lieu ka tukang saha nu aya milu ngadengekeun acara ieu.